setahun. Kamera mau balik deh. Ajang hayang kolam. Yang mamese. Ajang jangan teh tekadus titis. Manjuk bae. Alim manjuk mah. Nganjuk labaya. Dalab bayal ayeuna. Haus nih, mau beli es dulu ke Beda. Aduh, ada si Iwong. Aduh, pasti nggak bakalan beres nih urusannya. Mang Tanjil. Mang Tanjil benar, lahirnya di Jakarta. Oh iya Wong, bener, saya lahir di Jakarta, tapi sekarang saya udah lama tinggal di sini Wong. Namunnya Tanjil geus lila cicing di dia. Mang Tanjil pasti geus bisa bahasa Sunda. Ya sedikit-sedikit mah bisa Wong. Kenapa Wong? Mau dites? Kami nu bahasa Indonesia, Tanjil anu bahasa Sunda. Boleh, siapa takut? Bahasa Sunda na pagi-pagi. Isup. Bahasa Sunda na saya. Abdi. Sunda na memberi. Mere. Bahasa Sunda na cat. Cet. Bahasa Sunda na kuning. Koneng Wong. Gimana? Itu mah bener kan? Cuma terlalu gampang Wong. Sok ayeuna hijikon. Pagi-pagi saya memberi cat kuning. Sok bahasa Sunda kan ku Mang Tanjil. Isuk abdi merecet koneng. Di Mang Tanjil mah gede-gede kepeciri. Mang baturan Mang Tanjil mah bau. Tahu. Isuk abdi merecet koneng. Oh, merecet koneng kan kapacirit alias mencret. Nges minta es loh. Bulan belum es nate nu kamari tengona. Yang geus des minta tetemena bae. Bulan des kemen mah. Hah. Wah, kaciri. Nabobo ada budak. Sabar Lupi, sabar. Amaknya anu hewak meni gedek kasih sari. Pi, tenang, nah sok emosi bae teh. Lamun teu disabar-sabar ku dewek geusna, imah sari ku anjing geus dijajak kelaka di hutan. Datang nu berbogoh banget masuk kitu, Pi. Si sarinya melebih percaya kene ka kabogohna daripada ka urang ka babaturan namanya na. Geus puguh si Tarman teh salingkuhnya kanyahoan ku urang. Lepi kabogoh si Sari teh si Tarman kitu arana teh. Nyaho aran teh si Tarman, artina teh Taramandi. Lepi tong sok kitu kabatur teh pamali. Kadur teh mah hewa ka si Tarman teh nyalingkuhan si Sari. Eta si Tarmannya eueuh ka era pas urang kanyahoan salingkuh. Malah nyamun ditangkal kacambah nya kanyahoannya. Iya Lupi, si Tarman dek nyogok kurangnya beh teh dibejakeun ka si Sari. Buumnya, anu cenah gitu si Tarman teh cenah geus sok dek hayang naon bae cenah asal ulah dibejakeun ka si Sari. Pada aya urang hayang meuli Iban teh dipangmeulikeun. Heeh bener Pi, nage hoyong dipangmeserkeun Fortuner. Tapi anggernya tadi pasihan. Eta kumahana hayang kira-kira si Sari percaya ka urang. Keun bae Pi, da urang mah teu salah teu naon. Urang mah da ngawartosan entos. Kegem Pi ngarasakeun aya di posisi si Sari. Maksudnya ya kan aya keur bobogoh nama kumaha? Untuk yang terkasih minta apapun pasti dikasih. Untuk yang tercinta melakukan apapun pasti rela. Dan untuk yang tersayang, dia sudah tidak peduli apa kata orang.
Hai Pika, reka mana? Rek ameng kan yang jauh. Oh nuhunnya na Luti. Berang karek patepang deui. Tidak apa-apa berjumpa hanya sekali, tapi sangat berkesan di hati. Daripada berjumpa setiap hari, tapi hanya sekedar basa-basi. Hari demi hari ku lewati, ku sadari oh cintaku tak lagi memiliki, meski kau tak lagi di sini, tapi dirimu selalu di hati. Ku coba melupakan, tetapi ku tak bisa. Ku coba untuk hiraukan. Kayak ngemisah bujang gitu. Alim lanjut. Alim Yuk, Kenapa dah? sok. Sok nyaros. nyari aja. Aja mau pelan. Kamu tuh disabar-sabar kumane Risna, Imah Sari kok harus dijejak geus atau Ninggal mantan, heula kenyahoan. Tuh. Apa itu? nyaho si Tan mana Rana? Nyaho si Tan mana Rana teh artina teh tarah mandi. Sekali dia ninggal Komang Tanjil. Lamun nya. Namanya. Yuk. Jadi gede-gede mah tanjil mangkus patiri. Kapan sih? Melupakan, tetapi